Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna di barasehan, duka tarunduh duka lalapar nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempe nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabe. Belak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malawung ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa, araya, lembur naon ieu teh ibu? Cibeujing. Tos biasa upami pangawasan wayah kieu dinu hajatan jamaahna seueur tos biasa. Tos biasa di dieu lamun mubalik dihareup keur ngaji tara dibere cai tos biasa. Teu acan. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima. Al ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi hisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dengan membacakan alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membacakan kalimat salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nu dipihormat pengatur waktu panata calagara. Mun bahasa Inggrisna Master of Ceremony. Eta teh muncek urang pangalengan mah teu beda jika good morning selamat pagi bujur muning enak sekali. Nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai. Nu dipihormat aparatur pemerintah. Kersana Bapak Kepala Desa, desa naon ieu teh Ibu? Desa Wanasari. Engal Bapak Kepala Desa nage teh acan dilantik. Urang doakeun mudah-mudahan ku Allah Bapak Kepala Desa anu engal dipanjangkeun yuswana. Tiasa mengayomi masyarakat urang desa Wanasari. Nu dipihormat ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus panganten hitan kersana Cep Luki. Nu dipihormat Sohibul Hajat, Sohibul Walimah, Bapak Didin beserta Ibu Rina. Iya Bapak Didin terus dihitanan teu acan. Terus Bapak Didin beserta Ibu Rina. Iya syukuran nu terakhir katilu dintena. Ternyata ieu teh tos tilu dinten paingan pangungna meuni gagah meuni badag meuni wedel.
Abdi sok keung Bu ari di pasihan panggung jiga kieu teh. Kamari ngaos di daerah Karawang di Jatiragas. Panggungna badag wadal gagah. Abdi naroskeun kanu hajatna. Bapak cing teh ieu panggung meuni wadal-wadal teuing datar aya mubalig edan. Hari kamarina aya naon cing teh ieu panggung meuni kieu aya pongdut sok aya di dieu pongdut. Naon ari pongdut teh Bu? Ari pongdut teh jelema ompong gendut. Keur pongdut mah ibu keur hiburan ternyata saurna teu aman. Seueur pamuda nu silih kadek parebut parawan ngan teu teurak da teu keuna. Abdi naroskeun Bapak cing tari mayar pongdut eta artis sabaraha mayarna 50 juta. Abdi meuni ruas mayar artis 50 juta. Da abdi mah ibu jadi mubalik can pernah dibere 50 juta. Termasuk ka Pangalengan ka dieu ka Wanasari padidin ge nawarti heula. Ari ngaji kudu lila bari rame ari amplop lemah pret pokna cek padidin jeung ecek iburina wayahna Bu Haji sing rido anggap baraya kitu bahasana. Ai cek abdi punten burina keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya. Da abdi mah usaha bayar we sing gede. Tapi da insyaallah atuh mah nya hajat 3 poe menikat badag kieu panggung abdi mah yakin padidin teh jelema eling. Eling teh Bu Padidin? Jujur jawab eling teh Padidin? Mun ceuk ibu eling abdi mah nangtukeun eling henteu na Padidin kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Padidin teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede ibu. Teu sopan eta ka panitia kanu hajat nyebut teu eling. Ya waktos ibu parantos tabu tilu sekedap deui waktos asar 5 menit we cekapnya. Akeun beda amplop geus dirapet ieu. Awas ieu Padidin abdi ngaji sakedeng pengurangan kontrak. Da abdi mah teu salah datang titita tadi ibu. Ngan ieu acarana kan seueur tadi ka selangkung ngacaprakna MC. Kumaha leuangna kori ku sambutan-sambutan acan tadi ku qasidahan. Itu teu salah jeung teu kudu disalahkeun. Nu salah mah istilah ari mu balik disebut pokok ari diteuneun pangpaneurina. Pokok-pokona naon ece? Pangpaneurina mah cika kocok nu geus dikobok ku 7 likur urang ya. Subhanallah, wiasna sakedap ngaosna kata mah ieu teh abdina teh semangat, ieu nu hadir teh seseueurna ibu-ibu wungkul, aya ge bapak-bapak dihareup aki-aki. Ya hari kana ngaji mah beda nu datang teh geus kan urang giji. Beda jeung kana hiburan. Ibu bapak jamaah sadayana abdilah tos urang daragdekeun bade naros ka ibu. Cepluk kita di hitanan. Ibu ari di hitan nyeri henteu? Jawab atuh jujur nyeri henteu? Iya tuh kanu dipayun ka abah apa di hitan nyeri henteu? Si abah kalah seri melongket juga nu bogo. Dihitan tapanya pasti ibu nyeri. Ya mau pengakuan ayah bapak-bapak kabin Bu Haji cenah dihitan teh nyeri. Atuh rek teh nyeri kumaha da ibu? Sebagian anggota tubuh ditetek sakedik berdarah-darah ku benda tajam. Komo ieu cepluki budak alit keneh. Da boro-boro dikeureut atuh ibu kitu ku benda tajam berdarah, cacak kacepet ku seleting cenah geus nyeri maratan jagat. Ngan kahade ieu keur bapak-bapak awas Pak. Tong gaduh anggapan kieu da sok aya nu kieu bahasa kolot bahasa ayeuna salaki cenah mamah mah teu ngarasakeun nyeri tapi ngarasakeun teh ngeunahna wungkul. Gagabah Pak. Justru aya ka nyeri, aya ka bemberat, aya ka bangbaluh Bapak. Nu teu dirasakeun ka nyeri eta ku lalaki iwal ku awewe naon hamil. Aya di dia ibu di Wanasari, bapak-bapak nu bisa hamil aya teh aya. Aya teh aya. Sok we lah abdi mah rek ayeuna ngadu kakuatan jeung lalaki jeung awewe. Si akang eta nu make jaket beureum. Teu ngicep-ngicep melongkeun abdi ti tadi. Bogoh, ada abdi mah teu bogoh. Akang ku abdi sok rek diburuhan duit 50 juta. Bisi kurang keneh 100 juta. Artosna abdi teh nyana gampang isuk ditransfer. Bisi hayang ayeuna rek injem ka Padidin pasti boga ladang hajat.
ngan akang ku abi rek dibere duit 50 juta tapi syarat akang sing bisa hamil heula. Bisaeun moal ibu lalaki hamil di buruhan 50 juta moal tong lila teuing 8 bulan 3 minggu tetep lalaki moal aya nu bisa hamil sanajan 3 minggu tapi awewe pak sanajan awakna begang garing ipis hidung hirup deui tong boro-boro hamil 3 minggu sakedeung 8 bulan awewe pasti mampuheun hamil da awewe mah bapak dilatih ku Allah mawa gunung 2 ge bisaeun naon gunung 2 teh ne gaduh ibu nenek sok ditawiskeun ka caroge kudu komo malam Jumaah mah ibu tahungi dipasikeun teu astagfirullah ya baca dina kitab buku tulisan ibu tu teruskeun ka umi lamun ibu daek nawarkeun ka salaki memandang suami dengan penuh kasih sayang ngaulaan salaki malam Jumaah gagabah eta teh ganjarana akur jeung maehan Yahudi 70 tong aduh mikir ya mada teu ngarti-ngarti pamajikan ayeuna makan salaki malam Jumaah geus asup ka kamar ti jam 8 babatukan teh da teu ngarti eta jam-jam we ngoprek remote talajo sinetron salaki mah meuni geus soraan balas dedehem eta ti jam 8 pamajikan di deheman ku salaki ti kamar pamajikan kalah amok daeng bapak sia tong kala dicarekan samperkeun ibu taros salaki teh bapak aya naon babatukan dedehem wae meureun cek salaki teh ka dieu mama samperkeun ayeuna teh malam Jumaah urang maehan Yahudi di mana Yahudi na kapan eta dina jero calana mama jam 8 menang 70 eta jam 12 salaki na nyaring doi mama nyaring aya naon bapak tunuh bapak mah keheul ka Yahudi urang paehan deui jam 1 menang 70 jam 2 70 tepikeun ka subuh menang 7.000 ari salat subuh kaberangan atuh kanyahuan ku hayam cek hayam teh betawat tarajo teh entok cek entok teh raos subhanallah ibu bapak lalaki teu bisa hamil awewe 8 bulan mampu hamil jeung bapak tong ayeuna nyepelekeun ka istri di mana keur hamil naon sababna kabeuberat pamajikan dina waktu hamil bayangkeun pak 8 bulan digegenol budak dina jero patuangan termasuk cepluki ku ibu Rina bapak ngangkat barbel besi beban anu berat manggul engkol ti kebon manggul kentang pasti kaduga geus karasa cangkel mata tak pasti diguberakeun diencakeun pamajikan ibu hamil 8 bulan di mana karo cangkel pasok rajen dipihapekeun ka salaki pernah teu kamana-mana dibawa ka pasar dibawa ka pengajian sok bantuan da capek ka pasar ka pengajian tong kalah melong durutan itu kalah melong wae gerak ari nyoran tuh bingung disebut ceng-celengan da usik ka pasar dibawa ka pengajian ka madrasah ka kebon dibawa pak 8 bulan lilana muamat tiap wayah lamun dipikir ku bapak ningali pamajikan hamil mincak 8 bulan da geus tepuguh bentuk atuh make baju kabaya kalah jiga orai kadut diuk dina kursi kalah jiga ceng-celengan si Semar ece ibi rek sarek bingung posisi dibawa nang karak cangkeng benang dibawa nyangigir sieun bahe dicanak nangku paur bitu dapat tuangan wungkul anu antel kana kasur ari tarang jeung suku mangangkang matak sidik-sidik ku bapak pamajikan hamil 8 bulan sarena nang kuban da jujulautan kabadog we ku salaki na mengesan muih kawas gangsing awas iya bapak ternyata Pak Didin luar biasa pernah menjadi suami siaga siap yang antar jaga Ibu Rina gaduh budak sadua-dua ketika komo budak anu pertama istri takkan hamil ari kitu mah ibu panginten darah ari pertama mah
Subhanallah, eta Bapak Didin siaga ningali Ibu Rina terus pecah ketuban tadi antepkeun da paur bahaya langsung ku Bapak Didin dicana ka bidan ya piraku dibawa ka warteg rek ngadondahar datang ka bidan cek bidan Ibu Rina sok naik kana ranyang nyamuhun da kana kenteng baluhur teuy sok atuh tarik napasna pasti da tarik tamang Agustusan hajankeun Bu budak kami terek keluar ngagugu terus tarik napas jangan menyerah eta budak terek keluar tarik dari napasna rambut geus katingali padahal rambut Ibu Rina keneh teh Subhanallah Ibu Bapak Didin tetega ningali Ibu Rina nu ngaju ngahejeun nuju narik napas bade ngaluarkeun budak keluar kesan nu ageng nu alit taruhan antara hidup dan mati maka di mana istri maut di mana nuju ngalahirkeun sakit mautna Bapak Didin diusapan tarang Ibu Rina saur Pak Didin mah nyeri harodang sok tiupan tong tarik teuing atuh kunaon bau irungna manor mah beuteung mulas eta Bapak Didin bari ngusapan kening Ibu Rina ngahareos Bapak Didin tak tahanku melihat dia yang dicekam penderitaan istriku sukar melahirkan tangisnya sungguh memilukan bro teh budak pertama istri nu kadua jang luki ternyata geus boga dua Ibu Rina tuh Pak Didin Bapak tingali keajaiban dibikeun ku Allah ka pamajikan matak Bapak kudu bersyukur boga pamajikan bisa hamil geus ngalahirkeun pejet bubututanana tapi bisa dipake deui diberi keistimewaan ku Allah mun tadi dilungsurkeun kemuliaan ti Allah madam bisa dipake deui kan da pejet data saimang nu asup jeung nu kaluar sok ibu nu asup jeung nu kaluar gede nu asup gede nu kaluar gede nu kaluar nu asup manjaletik bari gundul ari nu kaluar mamanya gede bari gondrong cek matak beh dia Bapak ye akan tesing malikir boga pamajikan tesingnya ka pamajikan teh capek geus ngalahirkeun budak lahir ka alam dunia Bu nu ngurus budak lolobana miminengna awewe lalaki salaki atawa pamajikan oh keur enak tuang bareng ahwa anak porcot modal salaki ngamek mah budak modal ribut ibu mah leungeun nu katuhu ngeupel sangu nu kenca ngeupel tai rek ngahwapkeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai dimobalkan ya Allah ibu capek Bapak matak ieu abdi masuk paling keheul ningali salaki pagawean sok amok-amokan ka pamajikan sok aya di dieu lalaki nu nyarekan ka pamajikan aya Buramun ikut ya Allah teu ngarasakeun teu ningali kariweuh pamajikan hayang we nyarekan dahar hayang karik am baju hayang karik rap udud hayang karik ngepluk ari pagawean nguseup jeung gapleh buburuh tanah aya nu kitu kapan dulur ece teteh capek Bapak tingali ibu luki lagi tuh hari ngaji candahar ke sok malelot Ibu Rina gerak nuju mak nenan nuju budak masih kene di nenan 2 tahun lamina tengah petingkot sehat ceurik salaki ngamek mah budak nyaring urang mah bojok tunu-tunu ge nyaring beuka dia yeuh nyusu ieu sabelah jangan cengan manekeun sabelah deui majang bapa maneh riweuh tengah peting susu nu sabelah dikenyotan ku anakna nu sabelah dicawelan ku bapana tapi kahulu susu teh offset ari kutang dina dada ari hulu susu dina tomo kok manu geus parareot kieu mah tuna ibu susu teh dibawa nangkara kalah nampuya diga ceplok nong dibawa ngarengkol keplok dibawa nyangkere bahe dibawa dongko juga salendro malam Jumat ku salaki sok rajan diobeng hese ka pangi atuh salaki teh gegernya susu pamajikan ka mana ai sugan teh leungit ari pek teh nyumput makelek ku salaki dikenyot kalah nyelap dina huntuk subhanallah capek
dia padidit geura abdi jadi awewe salaki ngapesakapeung nganteur sakapeung masare we di imah abdi maka ditu ka dieu geura ibu ayeuna ge saminggu can mulang-mulang ket dia bade langsung munging ke jadwal di Jatisari di Karawang uyos teu naroskeun ge enjing abdi bade terbang ayeuna tos ganu tiket di pasian abdi kudu ka Malaysia kudu ngahadiran acara syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin ya Allah capek na ibu gerak tapi da kumaha deui da kewajiban urang nu jadi pamajikan ngan ieu salaki ka hade bapa sing nyaang da pangedan-edana salaki nu teu nyaah ka pamaji bu capek jadi awewe osok ibu ngaulaan salaki osok unggal poe salaki pangnyangukeun sok dinuhunkeun taraku salaki rumah sasalah mengadada pes ya cicing lah kurang demo ya osok salaki ibu gegero ngepel mistrika saha nu gawe awewe capek henteu bu rek teu capek kumaha atuh da ibu da dipigawe na ku sorak matak ibu salaki isuk mah jurungkeun sinaneangan awewe saurang deui anjing ibu teu capek ridon teu bu ibu subhanallah naon atuh cita-citana padidin dugikeun ka hajat 3 poe pertama naon cenah kuda rengong wah mahal pasti lagi mayar teh mahal kene eta jeung abdi ge gerada nu kadua hiburan kamari sapopoe ayeuna ieu mena kamar kokocok kitu monak abdi jauh di Pangandaran lang jadi mapunten Pak Kepala saya Pak Lurah abdi tong dionang deui ka dieu tebih ka dieu teh nyapunya ya Allah Pangandaran ka dieu teh geuning lami capek perjalanan mata tos tong dionang deui abdi teh bu ka dieu da geuning ari ngonang mu balik tinu jauh teh resikona gede sodako saeutik era gede eueuh lah menik emang paatkeun di Gede Wanasari seueur para kiai seueur para ajengan ngan bisi keukeuh kapaksa urang Wanasari kaharep hoyong deui ngonang mu balik tinu jauh tos ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran ibu tos terang Pangandaran teh acan aya naon di Pangandaran aya laut aya jablay pilih abah hoyong ba yuk bah kan itu ke Pangandaran jablay di Pangandaran mamarurah bah nya cukup jerkut 15.000 toto jer dina jukut bah sesa tsunami teh walalah ibu iya naon atuh ibu kahoyongna padidin dalam mun diemut-emut sok padidin ya 3 poe bayangkeun duka sabaraha puluh juta tuh bahkan ratusan mungkin ya ibu kadia didatangkan di pasian tuang teh bu atos taruang ari urang dia tuang sok beas atawa sangu sanes beas ngan peda eta sangu nu dituang ku urang tadina asalna tina piring cek eta ibu tadi keur tuang nyomotan reme tina beas tina piring osok lin ibu taruang dina piring ulah nu sae tuang mah dina kursi dina karpet cicing piraku dahar eta bujur nyengcel na piring astagfirullah saya pakai murid pakai error kieu bu makanan pokok urang Pangalengan sarua jeung di abdi di Parigi jeung di Wanasari di dieu makanan pokokna teh ngan di Madura mah beda bu jung bisi ibu teu percanten ziarah ka makam Syekh Khalil ka Bangkalan Madura urang Madura mah makanan pokona sanes sangu tapi naon jagong sing tarik atuh kitu bekaskeun awas teu milu ngajawab burut sia kana teu makanan pokok urang Madura naon bu jagong ari japati manuk japati malah jagong aya ngajawab meni palarede bari salah geura tarik japati mah manuk di Maluku beda deui jumbuk
makanan pokok urang Maluku sanes sangu sanes jagong tapi sagu naon Bu sok geura bantuan jawab di Madura mah makanan pokokna teh jagong, di Maluku mah kurang tarik di Maluku mah sagu makanan pokokna teh ari urang manaon jelema ari urang naon sangu si eta teh remeh wungkul jigana teh nya ih di dia mah ditariung teh remeh bukti kong korongok ari nu kitu naon Bu sora mana hayam eta mah sora ngan sorana sora naon sora abdi kapan nu kong korongok teh abdi teh sopan mu balik disebut hayam naon ibu padidin tujuanana ieu dugikeun ka seep harta dikorbankeun dugikeun seepna sabaraha juta terang demi anak soleh eta cita-citana da boro-boro padidin atuh ibu yakin boga budak teh hayang soleh leres Bu Bu nyeri hate teu lamun dicarekan ku anak supaya anak nu molototan kolot ih budak aya mah kitu beda jeung budak baheula tinggal ibu budak baheula mah ya Allah ku inung jeung ku bapak boro-boro dicarekan nguping dehem nu jadi bapak anak baheula mah sieun budak ayeuna mah eueuh ka sieun beres da beda tuh dadaharan budak ayeuna jeung budak baheula baheula mah can aya KFC can aya seblak ceker mah komo baheula mah ibu abdi wae hayang tuang sukro nu teuas suuk nu kana ditu dipangabawengkeun heula ku inung teh can aya blender pernah ibu ngalaman dibaweng geus lemut eta tina waos indung tina lame indung tina lidahna dihuapkeun ka abdi diutakeun diburakeun diwawalkeun tapi naon ibu nu kaluar tina lisan indung bari ngahuapan kalimah zikrullah kalimah tasbih kalimah sholawat la ilaha illallah bager ieu sok ayeuna calangap yeuh tuang sanajan meunang ngabaweng tong geuleuh dianterkeun ku mamah ku kalimat thayyibah ku sholawat hidup sing soleh engke di mana geus pinter geus sukses tong jadi budak nu sombong ka indung bapak jeung kadul ka baraya ka tatangga nya ibu tepikeun karep budak teh tibra sare budak ayeuna geus ngolekeun ngabak dibawong ibu nage mual ayeuna mah aya blender tak naon teh di blender sagala teh matak budak teh sirahna teh muter ngau teh eta budak teh korban blender ada Bu awas minuman keras whisky brandy maksud kata bejakeun ka budak nu ngaran minuman keras boro-boro saeutik komo loba tetep hukumna narkoba no bala-bala yes jawab narkoba no bala-bala yes oplosan no kokosan yes tawuran no ta'aruf yes jablay no janda si itu janda yes ibu nu dikaluarkeun ku lisan indung kalimat zikrullah ngajak budak kami soleh tepikeun kareup tibra sare budak ari indung ayeuna ka budak-budak caritana hayang soleh budak dihuapan teh tara maca zikrullah tara maca kalimat thayyibah tara maca tasbih tara maca sholawat apalagi budak dihuapan kulalaguan budak boro-boro sare aya deui inung budak tas dimanian diciuman teh bari dipelongkeun teh lain pula ilaha illallah dipelongkeun diciuman teh diogo anak caa ieu meuni katep teuing kasep teh katep cing pinter nyacunya cing coleh anak caa boro-boro sare budak kalah molotot melongkeun ka indung nageh ger eta budak nari kuring anak saha nu benerna kada inung stres atuh anak sorangan tadi aku gerasa sok aya nu kitu Bu bae diciuman teh anak caa ieu ku anak ecu di bapana ge sarwana deui balik di pasar teh mawa oleh-oleh dina keresek anakna moro-moro ayah puyang ayah pulang bawa ecek bawa keresek bapana atok ningali budak moro-moro diogo ku bapakna anak caa ieu meuni pintel-pintel teuing budakna teh mal bari nunjuk ka bapakna anak siap awas deh eta bahasa teh
lain jangka anak nu kitu mah anak canak eta mah pamogo jangka salaki pak jangka pamajikan eta teh ubar pasea ogo kudu kitu bahasana. Ieu mah pengalaman Bu abdi uih ngaos ti Banten datang ka bumi salaki manyun teu beunang ditanya teu pirak peda abdi teu mawa berkat. Nu kituna mah da panitia hajat ka abdi teh matak nganyerikeun hate balik ngaji dicerekan ku salaki di baeudan. Itu mata kahade ieu Pak Haji Pak Didin abdi ti dieu balik tong nyieun pipa seun jeung salaki. Tapi lah tuh ibu pada mawa berkat meren biasana osok eta manyun salaki teu beunang ditaros ibu abdi menyeri hate jurus kumaha wae salaki tetep teu seri-seri terakhir pamungkas abdi lah sugan we aya salaki seri akur deui bager deui abdi nyuci susu dina gelas diasongkeun ku abdi ka salaki nu keur manyun bari diogok ku abdi bari ngasongkeun ci susu cek abdi ka salaki anak caa ieu oeng anyun eta ibu abdi rek diciwit ku salaki abdi lumpat diudag ku salaki tepikeun ka erok abdi morosot katincak ibu matak ibu ge kudu kitu sok salaki manyun wae ogo salaki teh bere ci kopi hideung kumaha salakina hideung bari ngasongkeun ci kopi cek ibu teh anak caa ieu oeng hideung pasti dicabok tak ku salaki anak itu ibu pokokna saur keterangan tidak cukup harta yang dikorbankan. Nabi mengatakan di dalam hadisnya aku walid ala walad salas kewajiban orang tua ka budak teh tilu di antawisna wa yu'adzibhu anak beri pendidikan. Tina naon ngadidikna ilmu matematika silahkan tapi nu lebih pokok utamakeun budak didik agama. Aya di dia ibu pendidikan anak usia dini nu disebut PAUD aya? Sok budak alit keneh ka PAUDkeun. Madrasah diniyah di dia aya? Pasantren aya? Aya budak ibu nu ayeuna di pasantren? Aya budak ibu bapak ayeuna nu di SD aya? Tayang katusina balik da geus burit. Ayeuna ieu mah natungteuingan budak sina caricing di SD oh yakin. Wayu atibu anak beri pendidikan. Sok ibu contohan wiridan, ibu budak sina cinta ka Allah, cinta Al-Qur'an, cinta ka Kangjeng Nabi. Kumaha ibu teu biasa lebetkeun ka pasantren, lebetkeun ka PAUD, lebetkeun ka dinya serengkeun ka ajengan, ka ustad. Ulah maksakeun mapatahan nganguru Qur'an ku ibu bari teu bisa. Jangan ka dieu urang ngahejah jeung mamah. Be jabar ba, be jabar pak di papatahan budak. Sin JRC ya jabar ya bapak sia. Pesku dal pesdu ali PSU sin jabar sa he jabar ha kudu usaha dipake nyinyiran salaki atuh salaki teh amuk ngaji teh anu politik pinah sia ka dieu ka bapak ibu katahan deui ku bapakna min jabar mah teh jabar ta sin JRC ya jabar ya mata sia subhanallah anak itu beri pendidikan sebelum diberi pendidikan anak ayu hasina ismuhu lahir ke alam dunia sok ku ece ku inung ku bapana anak derek ngaran anu hade dan ngaran anu hade teh tiasa dianggo doa terutami ku anak ngaran hade bakal manjing dianggo doa budak bakal sok tong padu bu mere ngaran budak teh tong daul teu pararuguh udah lahir bulan Februari budak dibere ngaran teh Febri supaya nu kitu canak tina Al-Qur'an Asmaul Husna istri nganggo Siti Aisyah, Siti Maisaro, Siti Muesirah teh lah. Siti Maimunah, Siti Mue maneh heuh ari teu panas mah. Nama Siti, pamagat Asmaul Husna Abdul Manan, Abdul Razak, Abdul Fatah, Abdul Rahman, Abdul Rahim gaya. Ieu mah budak lahir Februari digaranan Febri. Eta nu bulan April, Apriliani. Eta nu bulan Maret saha Meri. Sok khawatir ningali tatangga gerabu abdi mah boga budak menikah rasep tilu budak lalaki wungkul tangarana teh teu hararade kabeh ge mang eta budak menikah sep nu pangageungna saha namina eta masih Jaja Bu Haji eta nu kadua Lili eta nu katilu Keken ning kitu ngaran budak meuni Jaja Lili Keken ih babari ngageroan nih Haji gerayeul Jaliken daratang budak teh kabeh subhanallah anak beri nama
Ibu tong para radu tong para raya ngaran budak teh sabab budak pasti ngaran teh di geroan ku ngalpoe anak teh ku inungna ku bapakna ku baraya ku tatangga ku dulurna ku lanjutna ku aki nenekna setiap orang memanggil ka eta budak nu sae ngaranna pasti Allah menurunkan doa ka eta budak. Bu kade budak wal yut'imhu min halalin. Yang ketiga anak beri makanan anu nu bergizi, nu bervitamin, tong sok ngirit ka budak mah punya. Aya daging peserkeun gaduh artos mah ieu mah budak hayang pinter, hayang soleh, aya daun sangu jeung kurupuk unggal poe. Nya tuh balik ke sekolah teh ngarangsang dina kersen. Nu bervitamin bu ka budak mah. Ami naon ibu mi cerdas budak teh. Ibu lamun ayeuna budak teh soleh wae, teu pinter wae, sakitu geus diasupkeun ka sakola diniyah, geus diserenkeun ka ajengan, teu pinter wae teu soleh wae tong nyalahkeun ka guru, tong amek ka ajengan. Naon sababna balikeun deui da solehna anak mah gumantung kumaha solehna indung jeung bapa. Bu urang doakeun ieu cepluki mudah-mudahan sing janten urang kali anu soleh. Ya robbal Ade, Pak Didin, Ibu Rina, hubbillah Jang Luki, ya putra nu dua didik sina cinta ka Allah, hubbil nabikum didik sina cinta ka Nabi, hubbil Quran didik budak sina cinta Al-Quran. Sakitu nu kapiatur terus adan. Naon sababna salatu inda awali waqtiha pangsaena salat awal waktu. Komo lamun pameget mah ibu sae di mas berjamaah ami hirup matak lamun ibu rumah tangga teu karasa hirup teh barokah teu barokah kurang jeung kurang sing ingat dua ting urang teh salaki teh tara berjamaah da kunci hirup hayang barokah mah salat awal waktu di masjid berjamaah. Ibu mah saya dibumikeun salaki jurungkeun sok dijurungkeun sok ari ni tara. Ibu kade pak mumpung kurang hirup maknya ari ka kebon ngalak kentang ngalak engkol kaduga balik di pangul kusorangan kaduga ka masjid mah teu kudu barang pangul ka masjid mangan ukur ngepatkeun panangan cek Allah sok angkatkeun di masjid eta panangan dua kenca katuhu Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua barokah salat berjamaah akan barokah hirup urang sadayana sok jurungkeun ku ece salaki menghirup sing gae ka mas boro-boro nu hirup kudu ka masjid da anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam. Maknya nu perek terus digolerkan di masjid. Bu di masjid aya ganjaran 27 darah. Ya sok aya di dia di masjid di Pangalengan di dia tas adan teh sok aya nu kieu tara. Eling muslimin sok aya nu kitu. Abdi rek naros eta nu kitu ibu lagu atawa sholawat. Lagu sholawat mah Allahumma sholli ala Muhammad eta sholawat. Eling-eling umat mah eta mah lagu hariring tapi hariring keur ngajak lain hariring ngajak teu osok ibu eta salaki lamun geus aya nu eling umat arinit osok tara. Awaskan hirup hayang barokah sok berjamaah ayeuna ku Allah dibere halodo panjang ece di abdi mah geus hese cai sami barudak santri ku abdi dijatah sapoe sakali manina modal babari ngising babari cecewok hese dipikir-pikir maaf maradia teh jelema teh geus loba anu taradek berjamaah hirup teh barokah ku Allah dicabut kabarokahan tingali di Masjidil Haram di Mekah di Madinah ibu cai jam-jam ku jutaan jalmi dicanakan dileueut dipasikeun ka tiap jamaah 5 liter per orang teu saat-saat barokah berjamaah doma ibu ontak garenut jukut teu aya ari di urang geura jukut loba doma bargang nu bogana leuwih begang deui. Kade kang tong sararombong kalayu mempeng jagjag mempeng sehat mempeng cager sing dae ka mas berjamaah da boro-boro nu cager kudu ka masjid jung nu gering ge sing kersa angkat ka dokter nu gering maknya nu gering rek digogotong ka masjid bawa ka rumah sakit mapai jalan ngajuk-juk ka hiji masjid kita tadi kan nguruskan masjid jeng kalembur gerak balikan deui mapai jalan ngajuk-juk ka hiji
Masjid teu karasa capenan sabab aya pamaksudan hujan angin dor-dar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leur teu paduli kajen. Yakin salaki ibu lamun geus dina hate boga niat ayeuna rek ka masjid rek mudah ganjaran 27 derajat moal kagoda ku hujan moal kaslang ku leur jeung ku ayeuna poek pasti salaki init ka masjid hujan mawa leur nyanak poek nyanak maksakeun angkat ka ibu lamun hujan di payung ka masjid saya awon tuna we di luar payung namanya tong di payung ka jero masjid atuh teu hade sok bayangkeun oce geura sok di dieu aya RW ngencer di tengah masjid di payung pasti RW disangka nu geloan. Mas ibu punten itu abdi ningali si abah tan nunjuk ya basa kedak tadi bah tak abah eta mun kadi basa kedak punten bah oh si abah kadi abah panggilna dia ya bah susu pilih bahe akan nemut bikin sih kang si abah gede abah cepeng ieu mikna ya bah tong melong ka abdi kan itu bah abah saha nami Udin. Udin. Nah, inung Nabi Uu bapak namang Didin. Jadi ngaranna ge Udin gitu. Bang Udin? Benar. Bumi di mana? Di Bungbulang. Hah? Bungbulang. Di Garut? Ari Kabupaten Garut, Kabupaten. Ari ka dieu ka saha? Ka Punadi. Saha? Mang Dadin. Muhajat. Oh itu teh rai muhajat teh. Pun rai. Oh, ai abah mah di ditu di Bungbulang. Oh, di Bungbulang. Kira hati Bungbulang ka dieu. Dinten Mingon. Gaduh kene bojo. Antenan. Kan aya di dieu. Aya subhanallah sering abah ka dieu. Kita dalami. Maksudnya sok sabaraha tahun sakali ka dieu gitu. Satahun sekali ya, pancen langki tahara wes tahun sekali. Berarti nu gaduh hajat teh Padidin teh aslina urang Bungbulang gitu. Oh, mohon abah rakana. Sabaraha tahun abah Yuswa? Genep 8. Genep 8. Berarti terus bonusna ge genep 3. 5 tahun, 1 tahun deui jiga na abah. Moga-moga Abah Udin sing husnul khotimah ditarima iman Islamna dihampura dosa. Abah eta teh lain dua jang kana maut dari maut maka ge bakal nya bahnya nya beh dia mah maut teh duka Abah Udin teh heula duka abdi paneuri teh duka sabalikna abdi ti pengkerabah ti payun. Abah sok damel naon di bumi di Bungbulang Pak? Sadamel-damel tani. Nuhun. Gaduh putra sabaraha Abah? 8. 8. Abah mau meniran lagi kieu. Abah 8 leres putra. Terus narika sadayana? Acan. Acan narika. Naat atos. Atos. Genep. Oh, mohon. Bah, abi bade naros ka Abah. Ieu acara teh acara naon, Bah? Syukuran. Acara syukuran sepitan. Putrana Bapak Dadin. Bapak Didin. Anu kadua nu bungsu ieu teh nya. Mohon. Anu dionangna teh ku Pak Didin ieu nu ngeusi ceramahna teh saha Bah? Saha Bah? Iya. Mohon. Orang mana ieu teh? Pangandaran. Geulis teh Bah? Tenang. Disebut geulis kudu pompet. Kapan Pak ieu teh Abah Udin teh ompong lepet. Abah Udin ari di Bungbulang Abah sok ngaos tara. Pasok. Abi bade naros ka Abah rukun Islam ada berapa? 5. 1 Sadat. 2 Salat. 3 Zakat. 4 Puasa. 5 Munggah haji. Tepuk tangan buat Bapak Udin. Jika ngadeg Pak Udin, dawul dilepis lah. Abdi mah sok resep ari ningali sepuh rajin ngaos teh meuni melongkeun, meuni khusus si Abah teh tadi melong abdi ting bogoh ting naon. Pak Udin, satu lagi pertanyaan. Pancasila 1
Tuhan Yang Maha Esa, 2. Pri kemanusiaan. Ya we bah, aya nanti bah ya teh Maulid Rasul, di mana bulan dilahirkan junjunan Rasul, bulan Rabiul Awal. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di mana bah? Di Mekah, Di Mekah. Mekah di mana ayana bah? Madinah. Ah, Di Arab. di Arab bener. Apa terus ka Mekah dacan? Acan. Dacan, hoyong ka Mekah. Insya Allah hoyong. Hoyong, terus daftar dacan. Acan. Ngadu artos nante. Itu. Nyuhunkeun ka Padidin. Abah, Nabi dilahirkan di Mekah teh di Arab Saudi. Ibu terang Arab Saudi. Pinternya ibu-ibu di mana lahir Nabi? Di Mekah. Mekah di mana? Di Arab. Abdi mau wengi ngaos ibu di ditu di Karawang. Bu, Nabi dilahirkan di mana? Di Mekah. Ari Mekah di mana ayana? Di Pamumpung. Abah, Nabi Muhammad wafatnya di mana, Bah? Di Mekah. Wafatna Di Madinah. Di Madinah. Subhanallah, Abah Udin cerdas ibu. Tepuk tangan berikan semangat buat Abah Udin. Abah kurang sholawat biasa sholawat entah bah. Salawat. Ahmad sholawat ya satu. Sholatullah. So. Sholatullah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Lakam zaman baheula. Teruskan. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bah, tuh itu nuliwat naon itu bah. Nabi ya. Ayah di Bungbulang nu kitu teh bah. Ayah. Ayah. Ada moal ayah di Bungbulang mah di gunung tuh dah. Itu teh mobil parantinaon bah. Mitor. Apa lawan tapi para gini cor. Abah sing sehat panjang yuswa. Kayak abah abdi kanggo hadiah kanggo abah. Badi tampi moal hadiah abah. Bade moal. Iling-iling ya Abah Udin wawasna luhur kali 3 deui. Abah cikana pas abdi liwat ka Bungbulang di masjid bulan puasa nu ngumumkeun sahur teh Abah jiga nama Abah. Eta Abah daya keketrok di masjid teh kieu. Assalamualaikum. Para sadaya nguningakeun ieu waos kantun tilu. Paud. Iya waktu sabu tilu sahur ngan ka kuping ku abdi iya waos gandrung tilu cigana abah. Subhanallah. Abah ternyata abah itu luar biasa ku abdi digeroan ka dieu berani menjawab pertanyaan 2 pertanyaan dengan lantang jelas pertanyaan jawabannya benar diajak maca sholawat abah hade tak kemak abah gaduh kena istri bojo gaduhnya kepepene si umat bari maca sholawatnya. Subhanallah abah abdi pada dihadiahan cendramata buat abah naonnya bah kayak bah sekedap bah abah hoyong naon bah hadiah abah hoyong receh abah hoyong receh hoyong lamaran ayah lamaran. Cicing ba, ayah lamaran ba. Duka sabaraha ya teh ba. Kela ba. Abah hoyong nu biru, hoyong nu beureum, hoyong nu hejo. Biru beureum. Karena Abah jawaban tepat. Rukun Islam ada 5, hadiah buat Abah 100.000. Sholawatnya Abah benar ditambahan dari 100.000. Bah, genutan ya bah ya. Kita karik tulang, kejem kulit, jeung hitut. Subhanallah Abah abdi teh sering ka Bungbulang bahan itu bah. Ya wios teu naruskeun dinya. Abah sing sehat sing panjang umur bah. Katayana tepang nabu.
Abah maningali abdi anugerah ya bah. Ngan abdi dipelongkeun ku abah kita tadi musibah gitu. Subhanallah, atur nuhunnya banyak. Abdi doakeun bah bade wangsul, tapi teu ka Pangandaran bade langsung ka Karawang mangkit nuhun. Tilu dinten deui abdi di daerah Karawang jadwal. Mangga bah kahanap deui nya bahnya, nuhun nya bahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ning tadi mah teu salam. Subhanallah, Abang Udin. Ya asane abdi tadi Bang Udin teh melongkeun inget ka aki abdi ceuk. Kitu jiga Bang Udin. Percis aki-aki. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Kita nu kapiatur kunci untuk anak soleh, beri nama yang baik, beri pendidikan, beri makanan anu halal. Urang doakeun pengorbanan Bapak Didit beserta Ibu Rina ngalangkungan di acara syukuran putrana. Mudah-mudahan janten catatan nilai ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ibu nu angkat ka dieu, Bapak Sami nu darongkap ka dieu sadayana. Mudah-mudahan kanggo urang kenging barokati Allah dunia urang sadayana di alam dunia dosa ku ngalangkungan di acara angkat ka dieu sing janten kiparat dihampura ku Allah. Wangsul tina ieu tempat mudah-mudahan urang sami-sami kenging ilmu anu manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain cipeueuh jalan Cieuring meuli kupat di abonan pepeueuh pamimarulih ulah ngupat ka awanan. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.